Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. I'lam kanyahokeun ku anjeun annahu sanyana kalakuan aisya'na tegasna mah kalakuan qad ghalaba teman-teman tos galib terus jadi kebiasaan aikal soro tegas nama kaseseueuran ala nisa'i pikeun istri fi hadza zamani di ieu zaman naon at-tabarruj gawe tabarruj ai ibrazu zinati tegas nama ninggalikeun ieu awewe kana perhiasan wa ibrazu mahasini sareng nembongkeun ieu awewe kana kagelisan kana aurat lirijali kalalaki anu sejen. Wakilatul hayai jeung geus kajadian di zaman teh saeutik era awewe ayeuna mah saeutik ka era ai adamul hayai tegasna mah teu aya ka era bi antamasya kana lempang atanapi berjalanna ieu awewe baenar rijali diantara pirang-pirang lalaki maksudna mah lalaki anu sejen sanes mahramna fadzalika maka ari ieu bi antamasya bainar rijali lempangna awewe diantara lalaki anu sejen at-tabarruju eta dingaranan tabarruj kama sakumaha perkara qalahu nu parantos nerangkeun kana ieu tabarruj saha Mujahidun Imam Mujahid. Wal masyu sareng ari lempangna hiji istri bit taghannujin bari dibarengan ku genit ayat tadallali tegasna mah guyat geyot wa takasuri sareng rerendekan atanapi gutak-gutak kama saperti perkara qalahu nu parantos nyarioskeun saha Mujahidun Imam Mujahid wa Qatadatun sareng Imam Qatadah fi tafsir tabarruji dina nerangkeun atapi nafsirkeun lapad tabarruj fi jumu'atir rijali dina pirang-pirang jamaahna lalaki atawa kumpulanna pirang-pirang lalaki wal aswaki sok tabarruj oge awe di pirang-pirang pasar pirang-pirang toko pirang-pirang tempat belanja wa fil masajidi sok jeung sok tabarruj oge awe di pirang-pirang masjid atanapi musala atau pangaosan tempat-tempat pangaosan bayana sufufi diantara pirang-pirang jajaran nana eta masjid khususna fina hari dina waktu berang wain kana sareng lamun lempang wain kana sareng lamun kabuktosan aya masyuhat tegasna malempangna itu nisa teh lailan dina waktu peuting atanapi gaulna teh dina waktu peuting qaribat sok ngadeukeutan ieu istri atawa neangan ieu istri ayal mar'atu tegasna istri ad-dawa kana tempat anu caang sok neangan tempat nu caang maksudna mah supaya awewe teh katingali ku lalaki sejen faqariba maka lafad qariba in kana lamun dicanak ieu lafad qariba min babi sami'ati na bab lapad sami'a bahwa maka ari lapad qoroba eta muta'addun jadi muta'addi
kama sakuma perkara huna dina ieu tempat. Wa in kana maka lamun dicana ke lapad qariba min babi karumatina lafad tina bab lafad karuma bahwa maka lapad karuba teh eta lazimun sok jadi lazim kama sapertos keterangan fil qamusi anu aya dina kamus li idhari zinatiha karena ngadohirkeun atau ninggalikeunana kana perhiasana atau kana auratna itu awewe linisai pikeun linasi pikeun manusia sejen maksudna malalakin sejen. Waqad kila sareng parantos dicarioskeun dina hiji keterangan idza dhahara di mana-mana ningalikeun di mana-mana tampak fi imraatin di hiji awewe naon salah sohi solen tilu perkara lamun aya tina awewe teh ieu tilu perkara tu sama dingaranan tilkal mar'atu itu awewe qahbatan kana awewe qahbah bahasa kacarna mah sapertos pelacur ay mugniatan tegasna mah biduan fasiqatun anu pasek ay mugniatun tegasna mah biduan atanapi penyanyi fasiqatun anu rusak anu pasik zaniatun anu tukang zina. Mana wae ciri-ciri awewe mun disebut qahbah alaula maka ari kahijina eta khurujuha kaluarna itu awewe fin nahari dina waktu siang mutabarrijatan bari gawe gigindingan ay mubarrizatan tegasna mah ay mubarrizatun tegasna mah ninggalikeun ieu awewe lizinatihi kana perhiasanana wa mahasini sareng ngalus-ngalus si awewe masyatan kana lempangna bayana rijali diantara lalaki sejen. Jadi lamun awewe terus keluar di imah terus gigindingan tabaruj ningalikeun dirina boh lempang natanapi kalakuanana di hareupeun lalaki sejen di awewe terus lebet kategori perempuan qahbah hartosna perempuan pezinah pelacur. Wasania tu sareng ari kaduana ciri ja awewe qahbah teh eta nadroha ningalin awewe ilar rijali ka pirang-pirang lalaki al ajanibi anu sejen sok ningali ka lalaki anu lain tingalieunana. Wasali satu sareng katiruna ciri awewe nu qahbah teh eta rafu sautiha sok narikeun suarana hai sutus mi asakira-kirana ka kuping ieu suarana teh air maratu suara tegasna mah suara awewe teh ar-rijalu kulala ar-rijala kulalaki sejen ar-rijala kulalaki al-ajanibi anu sejen dalika sauta kana eta suara awewe walau kana sareng sanos eta awewe teh solehatan jalmi nu soleh solehah aya maksud supaya kapuji suarana teh alus atawa hayang kapuji ku lalaki sejen ay afifatan tegasna awewe nu ngaraksa liana karena sanyana eta awewe sabahat parantos nyarupaan eta awewe nafsaha kadirina al khabisata kana janten istri anu awon nu dipandang awon nu dipandang awon gitu nya al fajiratu anu lacut anu goreng akhlakna wala yuraddu jeung urah nolak
ulah tersinggung bidzalik ya awewe bidzalikil ismi ku itu panggilan teh naon asatmu dugi ka nyeri hate di anaha karena sanyana itu ismi atau panggilan teh ju'ila dijadikan ieu panggilan teh kal laqabi seperti laqab atau julukan. Jadi ente sanyana sebatas menyerupai. Walidzalika sareng kumargi kitu qala parantos ngadawuh sa'al Mustafa Nabi Muhammad anu kapilih sallallahu alaihi wasallam man tasyabbaha man sing sajalma tasyabbaha anu nyarupaan man bi qaumin ka hiji kaum ai fi labsihim tegasna manyarupaan dina pakaian wa ba'di af'alihim tanyarupaan ieu kaum teh ieu jalma teh kana perbuatan hiji kaum pahuwa maka eta jalma teh minhum bagian tina eta kaum ait man tegasna menjalma eta teh tasyabaha anu nyarupaan bisolihina ka pirang-pirang jalma anu soleh yukramu maka dimuliakeun ieu jalma kama yukramuna sapertos parantos dimuliakeunana itu solihun. Wa man tasyabbaha sareng sing sajalma anu nyarupaan bil fusuqi ka pirang-pirang jalmi fasik boh nyarupan pakaian perbuatanna lam yukramu maka mau dimuliakeun eta jalmi. Wa fi hadzal hadisi sareng eta tetep dina ieu hadis teh isyaratun ay jadi isyarat ila annaman pikeun saenyana jalma tasyabbaha anu nyarupaan ieu man bil jani ka golongan jin bil hayati kana pirang-pirang orai al mu'ziyati anu matak milaraan ieu orai teh nu matak ngabahayakeun. Wa dhahara sareng parantos dohir tos nyata itu minal janni bil hayati teh lana kanggo urang sadayana wa innahu maka sanyana itu orai tina golongan jin eta teh anu milaraan tadi eta yuktalu kedah dipaehan itu jin wa nahu sareng sanyana ari kalakon eta laya juju teu kenging pi zamanina di zaman urang sadayana teu kenging ayat zaman urang sadayana naon lubsul amamati nganggo sorban nganggo imamah as-safraun warnana koneng au zurqai atanapi sorban anu warna kelabu idza kana di mana-mana aya eta jalma teh eta musliman jalmi Islam. Rawahu Ibnu Ruslan wa Abu Dawud an Ibni Umar Batabrani an Hudzaifah. Panrantos ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Ruslan sareng Abu Dawud katampi di Ibnu Umar sareng Tabrani ti Hudzaifah. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.